Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Dafaruli Budiawan. Abdi di kelas 12 AK2. Di dieu abdi bade macakeun teks monolog anu judulna Magrib. Magrib. Nalika magrib sumping, kuring ngarasa setengah diri ngaleung. Salaku polos, anjeun ngancurkeun rasa nu kuring kantos ngokolakeun. Nalika sadayana kantos leungit, kalangkang anjeun ngeusi deui. Abdi teu terang nana nu anjeun pikahoyong. Abdi teu ngagaduhan hak nyandak ka hate deui. Hapus cinta nu anjeun kantos damel dina kanvas hate kuring. Ngahegap sadaya kalangkang anu nembongan dina rasa spiritual kuring. Ego parantos ngagaur kuring kanggo uih deui ka anjeun. Tapi logika nyarios. Langkung sae dijauhkeun. Hatur nuhun.